jadi buku catur orang ngomong jadi cerita orang desa ya cerita orang desa di alas Pringgandan ting salewarna angin mata kuas jeung kagagas kau latih bingung teu manghitung sudah entah hingga nanyi mas rek saha nu bakal nuluykeun ieu nagara sedangkan urang teh boga putri teh kudu 7 lalaki kabeh ge awewe ti mimiti Purbararang nepi ka Purbasari atunya terangkung ama bada saha anu dipilih pikeun ais pangampi kanggo abi mah nyangakeun sadaya-daya bade dibeureum bade dihidang oge nyangakeun terangkung salira